anu sunat dina salat mah ngan saukur dina maca kunut eta ge lamun jadi imam. Keur ngimaman ya subuh Allahumma hdina fi man hadait. Sunat Allahumma hdina. Urang mah sok kararagok Allahumma hdina mah ceuk imam teh nya. Allahumma hdini fi man hadait mangga eta oge nya teu matak jadi batal. Ngan sunat didinya mah Allahumma dina. Tos. Jadi, sami wae nya. Sami wae. Jiga naon jiga doa ibu Rama. Naon teh lah? Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama robbayani shogiro. Lamun jang saurang. Eta secara lapadnya. Lamun jang lobaan Allahumma gfir lana dzunubana. Piraku jadi dzunubana wali walidina ya. Wali walidina pan seuran ya. Teu ngarti deui ilmu sorobna nya urang mah. Teras warhamhum kan seuran orang tua nage nya. Kama robbauna kan seuran sigoro. Lamun bade mempermasalahkeun lafad ya. Dina buktos nama bade kukumaha oge tetep kabagean henteu pedah kieu ceuk imam teh Allahumma gfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro ceuk nu di tukang teh. Nah hajang sorangan henteu mere ka urang moal diaminan tah henteu kitu nya tetep ngawe aminan urang oge tetep kabagean. Eta pami Allahumma gfirli. Cenah bade Allahumma gfir lana ami semangat naon makmum ngaminanana mangga. Allahumma ya Allah igfir muga ngahampura Gusti lana ka urang sadayana. Berarti seueuran ieu urangna teh wali walidina sareng ka ibu Rama urang sadayana. Warham sareng muga ngarohmat atawa naon mikawelas Gusti hum ka itu ibu Rama. Lobaan ibu Rama teh berarti nya kama robbaya naon kama robbauna jadi salah orangnya. Kama sapertikeun perkara robbauna anu parantos mikanya Gusti ka ibna enon ngurus ya non ngurus kama robbau anan sapertikeun perkara robbau anu parantos ngurus ibu Rama. Ibu Ramana duaan tawa seueuran pan urang nage seueuran cek tadinya sigoron dina waktu alit. Bade robayana mangga nyada cek tadi ge ari masalah lapad mah teu jadi masalah ngan lamun rek ningali tina segi lapad kudu sesuai berarti robbauna kan kieu robbaya robbaya robbau robbay robbaya robbaina robbayana robbayani robbauna robbayina robbayani robbabnani tah eta naon tas kiasanana ya. Pode sakapeung ya tadi ingat-ingat dah. Nah, jadi doa mah mangga kumaha wae oge nya. Bade robayana mangga, bade robauna mangga, bade robayani mangga. Nu penting keur urang sebagai makmumah kumaha ge amin piraku imam nipu doanya kebina-bina teuing aminan we. Tah sawihan deui pasunatan sabada maca Fatihah teh maca amin. Anapun samemeh amin bade robbi firli mangga, bade robbi firlana oge
mangga ngan henteu sunnatnya. Istilahna teh henteu sunnat teh sami-sami keneh. Titik. Aya nu bade berjamaah teh. Taya. Lanjut salit teh aya mah tuh. Al-khamisu nomor kalimana. Nomor kalimana tina rukun salat anu 17 teh ar-ruku'u eta ruku. Terang urang ruku? Terang da osok salatnya. Wa yastamilu ala arba'i paroido. Ari ruku teh ngurung kana 4 kaparduan. Ahaduha musawwarun, hiji disurahkeun ari musawwarun teh artina mah digambarkeun. Carana bi ayyan haniya ay al-qaimu al-mu'tadilu al-khalqati ma'a qudratihi alal inhina isorpi. Ceuk urang mah jalma anu ruku teh carana lamun keur nangtung dongko nya, dongko. Sakumaha yeuh dongkona anu afdol? Urang mah hayang wae nu afdol. Kumaha afdolna? Ari di pigawe taranya. Keun minimal apal atunya. Dongko nya kewan peragakeun nya. Tuluy bihaitsu tanalu rohatahu aibatina kafaihi rukbataihi, kusakira-kira ngarawat keuna newak naon bahasa namanya dua dampal leungeun. Lamun leungeunna dua berarti nya jeung nu aya dampalan. Kafaihi rukbataihi kana dua dengkul. Dengkul teh naon? Tuur dirangem ceuk urang mah nya. Tulikeun heula ailau aroda alqaimu wad'ahuma, lamun mah ngamaksud itu anu nangtung teh kana nyimpen itu rohatah. Palatakpi al asobi'u. Gambarkeun hiji-hiji. Keun we geus arapal ge nya. Ruku teh urang teh keur nangtung posisi teh dongko. Sakumaha dongkona? Sakira-kira ieu dua dampal keuna dua dampal tambah keuna kana naon eung? Kana dua tuur. Ieu berarti nya sakieu merenya. Sakieu. Kumaha cenah nyeri cangkeng eung? Tangkelan nu nyeri cangkeng malah sakuatna nya. Ieu mah nu sehat heula. Kieu. Sakira-kira ieu dua dampal teh nyabaknya ngarangeum. Natuur ieu. Kumaha sirahna? Sirahna sae upami ningali tempat sujud. Mun kieu kumaha? Mangga teu batal henteu nya. Teu batal. Ngan beureun pi omongan batur kitu tah. Nu biasa we urang mah nya.